Para mitra sadaya rengse bagian ke 44 ayeuna Mang Jaya bade neraskeun hanca bagian ke 45 carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa. Atur nuhun ka mitra nu paros noe subscribe sareng locengna, parantos noe like-na, pon kitu keneh para mitra parantos ngabagikeun acara ieu ka mitra-mitra nu teu acan uninga. Harus namun kapungkur kantos ngadangukeun dongengnya. Margi dongeng ieu para mitra di naon teh diangkat tina dongeng-dongeng lami para mitra nu kapungkur. Namun ku Mang Jaya teu dibaca enggak ieu nalika kapungkur Mang Jaya maca dongengna para wargi dina model natos dina model kaset para wargi nu tiasa dialihkeun nu tiasa dialihkeun mah atos we lapur lapur mangga atuh para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian ke-45 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-45. Mangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para wargi sadaya mangga nyangakeun bae upami telepat mah dongeng parantos dugi kanalika Aki Andri teh dijajabkeun ku gulang-gulang teh minangka kusir minangka gulang-gulang duka meda apa nama gulang-gulang janten kusir we kitu para mitra sadaya nu ngantirkeun Aki Andri di alam siluman teh kitu ceuk ujaring carios. Mangga atuh urang lajengkeun hanca dongengna etang-etang hiburan. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngabandungan ieu carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Mangga nyangakeun para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Aki Andri cumarios. Nyaha ayu atuh popona mah asal tepi we ka alam manusia Aki mah. Kalayan ulah aya gangguan sing salamet sararea kitu dah. Jawab Aki Andri tegas. Mangga Ki ayu urang maju deui. Geleyeung kareta emas maju lalaun. Karasa beuki handap malah teu dilage jelek kenapa kana lemah les kareta ngadak-ngadak leungit lantaran didinya geus kahibaran ku cahaya panon poe. Oreng geus wanci rumangsang atuh meuni olohok Aki Andri sabab anjeunna ngajanteng nangtung sorangan napak di jalan satapak. Nu tereh tepi kalemur malah geus kadenge sora hayam jago raong kongkorongo. Sora anu nutu di saung lisung jeung sakapeung kadenge sora jalma nu pating gorowo. Aya oge sora budak nu ceurik Aki Andri ngahuleng salila-lila. Kawas harita teh nu kakara hudang sare. Soca kekeureuceuman rucang riceung bangun serab. Tuluy ngusap rarai bari istighfar. Geus kitu kakara manahna tegar. Ras emut yen geus aya di alam manusia deui malah geus kapoyangan. Alhamdulillah salamat aing teh geuning ayeuna. Maksud hasil kalayan sampurna. Nuhun Gusti geuning namihan pangalaman adit abdi teh. Aki Andri ngagerendeng lalaunan. Tuluy rarat-reret ciga hayang yakin pisan tapi da tetela harita teh aya di sisi lembur belah kidul. Nangtung di jalan satapak anu lamun dijugjug ka kidul bakal anyog ka Gunung Cikidang. Aki Andri muji syukur ka pangeran lantaran siluman tetela jujur jeung teu nipu ka dirina. Bener. Aing tepi ka lemur sorangan, ieu pisan lemur Cibonde. Da yakin eta tah kebon sampu Haji Imin. Itu kebon kopi nu Bajilun. Ieu dasar pasir datar. Ayeuna mah kakara mulang aing ka lemur nepungan kula warga Mangkuhi. Ikeun mere laporan ngeunaan hasil pagawean aing. Ngan edasna ka mana balikna ari kusir karetanya. Tapi ahkeun bae da aing mah geus salamet. Leos Aki Andri init muru ka lembur. Bari mawa hate nu rugina lantaran geus salamet jeung hasil maksud. Teka catur di jalana Aki Andri geus aya di jero lembur. Anjeunna teu ka bumi heula langsung muru ka imah Mangkuri. Kabeneran bet araya di imah sabab ti isuk daya nu liar.
Araya bae di imah bari ngadaguan Aki Antri nu keur nyaba ka alam siluman. Barang jol Aki Antri datang mangkurip jeung Bioon ka cida bungaheunana. Duanana curing hak tuluy nangtung ngabagiakeun Aki Antri nu diburuan keneh. Pagea Aki kumaha salamat, ceuk mangkurip bari turun kana golodo. Bioon colohok bengong jajantung ratug tutunggulan, bet ngarasa hariwang sok sieun aya mamala. Lantaran Aki Antri balikna sorangan. Alhamdulillah, salamet ujang. Jawab Aki Antri bari tuluy ngajak sasalaman ka mangkurip gep di tampanan. Atuh kimanga atuh kalebet. Tuluy sarerea ka jero gek dariuk dina sama. Nu ti kamari ngampar wae teu ditilepan. Mangkurip andekak sila Aki Antri ngajemprak sila ipis. Sedengkeun Bioon buru-buru nyadiakeun cai haneut jeung lalabuhna. Dati isuk geus disadiakeun keur nyuguhan utas nyaba. Nyai keun bae ulah waka ngurus dahar. Tiap ka dieu ngariung urang badami jeung Aki. Meungpeung can aya batur. Sabab engke mah bisi daratang manten tatangga da bieu teh katempo loba nu colohok neuteup ka Aki. Mang Aki, ieu kapameng nuju ninyuh cai kopi sakedap. Temal Bioon ti lawang dapur. Jadi lagi datang bari nanggeuy baki nu dieusi cai kopi sagelas. Da mangkurip mah geus tadi sor disuguhkeun ka Aki Antri. Geus kitu gek diuk meuni meneko rek ngabandungan nu muka oleh-oleh. Urang jongkot ringkesna we ayeuna mah nya sangkan babari ka harti ku sarerea. Dari medar lalakon nu sakabeh mah panjang bisi beak waktu teu punggu lantaran ieu teh satengah rusia. Cek Aki Antri. Bari terus nyelang heula nginum ci kopi saeutik. Pok ditempas ku mangkurip nu memang geus teu sabar hayang geura nyaho kana hasilna. Leres ti ulah seueur teh nyaurkeun teu puguh lah. Margi ieu mah nuju penting pisan, mangga abdi mah ngiringan we. Aki langkung uninga kana sagala rupina abdi mah moal baha ka sepuh. Mumpun Aki abdi geus sedang ngiringan, nah kumaha atuh? Ieu jangkurip oge ka nyo. Hari maksud Aki teh hasil kalayan juga makeun. Naon-naon nu diharepkeun bisa laksana. Bener-bener aya di nagara siluman. Di dituna bakal dieun prameswari kurajaan di nagara siluman. Saterusnya Aki janji ka manehna yen baris datang deui sabada liwat 2 minggu. Pikeun mutuskeun sagala rupa perkara nu dipikayang ku manehna. Kabeneran lancar jeung beres roe. Manehna satuju. Atur nuhun atuh Aki lajeng kumaha perkawis lamaran teh ditampi eta nepi henteu. Naon bae nu kedah dipilampah ku abdi, cek mangkurip. Hari jawaban ngeunaan lamaran mah bakal diputuskeun engke di mana Aki geus sayagi sagala rupana. Jadi keur ka ditu mah can diputuskeun sabab urang kudu tatahar heula. Maksud Aki init ka nagara siluman teh aya 2 rupa. Kahiji hayang ngayakinkeun ayana nini. Kadua hayang apal kana kaayaan di ditu. Bari sakalian mah jiwa nini sangkan teu sagemlengna dipangaruhan ku siluman. Tah kitu maksud Aki teh sarta kabeh hasil. Saterusna pangna Aki minta waktu 2 minggu. Ieu waktu urang gunakeun keur metakeun akal tareka. Nyatana urang teh kudu nguatkeun jiwa, ngayakeun benteng batin nu kuat, pikeun ngarebut nini. Tadi mah Aki teh janji ka Arjuna, yen baris datang pikeun maheutkeun perkawinan antara Arjuna jeung nini. Padahal nu sanyana mah tangtu we lain kitu. Keun engke bakal kanyahoan sorangan. Ngan ayeuna mah geura turut parentah Aki, urang jalankeun babarengan. Sabab ngarah kuat jeung weweng. Cek Aki Antri bari pepeta. Nyarios aya nu teu kebak kawas nu ingis ku bisi rempan kusugan bisi aya cak-cak bodas. Atawa bisi aya siluman anu ngintip-ngintip kana obrolan Aki Antri jeung mangkurip. Nu sanyana mah mangkurip ge panasaran, hayang nyaho leuwih jelas. Nah hare kumaha maksud Aki Antri saterusna. Tapi teu wani pok da bisi ngaruksak kana rencana nu geus asa. Pok nanyakeun anu sejen nu leuwih penting. Pahar tos ti hatur nuhun atuh ari kitu mah. Abdi bade tumut kana parentah Aki. Tapi kedah kumaha tu abdi teh naon nu tiasa dijalankeun ku abdi kanggo merenahkeun pun anak, mun narekahan pun anak teh.
Ieu udang jang kurip jeung Nyi Oon kudu puasa 7 poe. Dibantu ku Aki nu sarua 7 poe. Peutingna sing getol dikir ka Allah, kade ulah loba teuing sare, sing bisa nyaring tengah peuting. Tapi ulah teu sare pisan deui sabab sare ge penting. Jadi eta pagawean urang jalankeun ku tiluan ti mimiti poe isu. Lamun geus beres engke Aki rek ngabejaan deui na kumaha saterusna. Keun eta mah. Kitu heula. Tah kumaha kaharti? Ceuk Aki Antri dari anak. Kahartos kimangat urang jalankeun. Muga-muga we sing kieu tapi naon margi namung 7 dinten. Sedengkeun jang jika siluman cepat 2 minggu. Kanggo naon waktos anu saminggu deui? Mangkurip panasaran. Nu teu kaharti langsung ditanyakeun malah Bioon ge panasaran. Pok nanya, "Mun Aki naon maksudna ta teh?" "Ieu, hari Aki teh ngahaja menta waktu 2 minggu deui teh. Tapi lain hartina rek dipake kabeh, da ieu mah ngarah urang nalaluasa dina narekahan budak. Atuh saja batik itu, memang aya maksud nu leuwih penting. Aki teh boga niat kieu, lamun urang menta tempo 2 minggu, tangtu manehna moal wakaburu-buru sasadiaan. Boga anggapan yen 2 minggu deui waktuna teh. Naon teh? Dah kitu maksudna teh, tangtu manehna teh dina kaayaan balanga. Nu hartina teu tatan-tatan. Tah dina kaayaan kitu, urang kudu buru-buru datang ka ditu. Jadi urang mah datang ka ditu teh sabada 7 poe we, tangtu manehna ngajenghok da keur balanga. Tah dina kaayaan kitu bakal leuwih gampang keur ngajalankeun niat urang. Kitu maksudna mah jadi waktu nu penting teh. Keur diri urang mangan saminggu, ini ulah dilila-lila kudu karebut. Mangkurip jeung Bioon unggut-unggutan. Duanana ngarti kana maksud Aki Antri ngarasa capek. Regot ngaleueut heula geus kitu pok nanya deui kanu duaan. Kumaha kaharti? Ngan sakitu nu penting namakeun carita anu teu puguh mah urang dongengkeun engke lamun salse. Sabab loba kene pangalaman Aki nu gede gunana keur ujang. Kahartos kinuhun atuh ari kitu mah muga-muga we maksud urang teh sing lancar. Sing laksana nulungan pun anak. Lain mah da parantos rengse mangga atuh ngaleuteul sing jongjon. Ceuk Mangkurip bari ngasorkeun susubuh ka Aki Antri. Nya suku ujang Aki ge bunga ari sarereang ngarti mah. Ngan sakitu nu penting nama Aki teh. Kabeh ku Aki geus kahonta ngan kari ngajalankeun tareta nu saterusna. Ieu susubuh ku Aki ditarima. Aki Antri tuluy ngaleueut bangun nikmat naker. Da nya lapar kabina-bina jeung karasa capek deui. Kana gara siluman asa sakedeung tapi nyatana mah init peuting datang beurang. Malah harita panon poe geus. Para mitra kaum dangu meunang sajongjongan mah nu tiluan jarempe. Mangkurip jeung Bioon teu waka ngaganggu kanu nuju ngaleueut, jarempe bae bari mikiran anakna. Pantosna teh hinining keur kitu keur kieu atawa keur kumaha boa. Ku Bioon jeung Mangkurip dipapantos dina sawangan jeung lamunan. Beuki lilabet beuki melang, beuki gregeteun hayang geura tepung jeung anak. Sabab asa geus lila pisan teu tepung jeung anak. Sanggeus rada lila Aki Antri eureun ngaleueutna, ku siwel ngaluarkeun padudan. Tuluy nyesep meuni melenyun bangun nikmat soca melong kaluar neuteup saangna panon poe nu matakwaas. Atuh pira teuing ngaleueut Aki eta saepkeun sadayana. Ceuk Bioon bari neuteup ka Aki Antri nu keur melenyun udud padudan. Geus wareg nyai, cukup sakieu ge ubar lapar mah. Nama ieu nama urang ngobrol nu sejen, da penting nama geus. Ngan samemehna Aki rek nanya heula, naha ieu teh geus bocor kanu liat? Ceuk Aki Antri bari ngagilirkeun silana. Tak silan mah cangkeul meureun. Teu kitu bocor ka saha yakin buni moal aya nu terangeun. Da teu anu naroskeun nang eta ki abdi teh panasaran. Emal Aki Antri. Bener, emal Mangkurip bari ngarerepkeun rakepkeun silana panon melong ka Aki Antri. Nah syukur ari teu bocor kanu sejen mah tapi naon jadi panasaran teh jang Kurip. Gelar wakcakeun ka Aki. Ieu Ki, wengi tadi teh saparantos Aki angkat sareng Arjuna, kadieu anu sumping.
Palima abdi terewas da teu buru-buru narima kana kedatangan Sema. Barang tos yakin si orang Aki Sahlan geuning. Da ieu nu janten panasaran teh nah leres kantos patepang sareng anjeunna. Kebeul Aki Antri ngarenya greuwas. Anjeunna kakara inget yen basamiang ka nagara siluman. Di jalan kapegat kurona nu tayalian iwati Aki Sahlan. Kita ge lila papariksana ampir-ampir teu bisa kebat sabab Aki Sahlan curiga ka siluman nu mawa manusia. Nuhun ki ayeuna mah anjeunna teh lami di dieu teh ngobrolkeun kaayaan Aki anu dicana ku kareta siluman. Malih manyangka nu lain-lain majarkeun teh diwadalkeun cenah ku abdi. Pagarkeun teh abdi teh munyung cenah puguh abdi teh meuni teu ngeunah da teu rumasa atuh. Ngan sampertos dobat sareng ieu Kang Kurip. Akhirna mah beres. Nalaras patepang sareng Aki Sahlan. Abdi mah jadi reuwas ki. Bi oon milu nyarita sedengkeun Aki Antri ngahulang keneh. Lami-lami pok ngawaler. Bener Aki teh memang tepung jeung Aki Sahlan di jalan. Dari teh kareta teh ngaliwatan gardu rona ari kurona dipegat. Malah mah dipariksa sagala tapi Aki penasaran. Nah kumaha cenah ceuk Aki Sahlan teh? Ieu ki barabat Mang Kurip nerangkeun obrolanana jeung Aki Sahlan teh. Kabeh dibejakeun taya nu kaliwat lantaran hayang ngayakinkeun. Jeung hayang kanyahoan ku Aki Antri sanggeus kabeh dibejakeun tuluy ditambahan ku Tumani. Tak kitu kasauran Aki Sahlan teh ki. Lajeng kumaha atuh upami anjeunna naroskeun naon wae nu diterangkeun ke ku Aki. Hartosna mah kade bilih ngabejakeun perkawis ieu bilih bocor. Oh, kitu. Keun bae atuh. Eta mah tanggung jawab Aki. Asana mah moal matak rugi ka urangna. Komo ari Jang Kurip geus dibejakeun mah ku Jang Kurip, tangtu Aki Sahlan moal loba tatanya. Paling ge baris ngaya nanyakeun pangalaman Aki salila ka nagara siluman. Asana mah moal hese. Ngarang omongan bohong ge bisa keur nutupan maksud nu sanyana mah. Tapi bohong keur saheulaanan. Engke mah mun niat urang geus hasil kudu dibejakeun anu sanyana ngarah teu matak dosa ka sarerea kitu ta Jang Kurip. Ceuk Aki mah Aki sandri Daryanaker anjeunna mah najan manehna manahna reuwas ge tetep wae ayem dina nyarios teu nemongkeun nu bingung. Nuhun atuh mangga nyangakeun ka Aki. Lain abdi bade naros ka Aki na kumaha atuh lalakonna ka nagara siluman teh. Margi jiga nu gampil pisan kanggo Aki mah. Ceuk Mang Kurip jiga nu panasaran pisan hayang nyaho kana lalakon Aki Antri salengkepna. Nyaho atuh urang pedal. Da geuning kabeneran teu aya tatangga nu ka dieu. Jongjo nerangkeun pangalaman Aki teh kieu geura Jang Kurip. Kalayan teu hese beleke derek-dek Aki Santri ngabejakeun pangalamanana. Ditetek dimimiti taya nu kaliwat sakabeh kajadian jeung sakabeh obrolan di nagara siluman dibejer beaskeun ka Mang Kurip jeung ka Bioon. Sangkan duanana ngarti jeung yakin kana kasalametan nyinini. Puguh duanana ge ngarasa teger hatena. Lantaran asa aya harepan nu kumpul deui, jeung nu jadi anak, moal lapur sakumaha nu geus disawang ti anggalna. Tah kitu lalakon Aki teh Jang Kurip. Ingetkeun ku Ujang, sabab dina hiji mangsa mah Jang Kurip derek dibawa ka ditu pikeun makabangkeun nyinini. Atuh saja bati kitu penting pikeun nambahan pangabaru. Sarta sangka nyaho kana Rusiana Curug Cikidang. Nah saha anu sanyana. Ayeuna ku Ujang kanyahoan cing sebutkeun. Nah apal kana ngaran-ngaranna? Aki Antri jiga nu hayang nguji. Nah nepi ka mana encer uteukna Mang Kurip. Nah bisa nangkep kana obrolan nu saliwat. Pok dijawab ku Mang Kurip nu tetela calakan. Da aya bakat pinter keur budak. Harita para mitra sabada Mang Kurip. Ngadenge pertanyaan ti Aki Antri tuluy nyarita. Nuhun ki abdi bunga ngadenge kitu mah. Abdi apal kana ngaran para siluman nu ngageugeuh di Curug Cikidang. Nu ngaku-ngaku Arjuna teh nyata nama Raden Anom Rarang Kancana. Ari ramana Prabu Kancana Wangi. Ibuna Nyi Boros Mayang Kancana. Sedeng nagarana Pakugarantang. Tah kitu ki leres henteu. Mang Kurip neuteup bangun reueus. Bener. Syukur. Bener pisan eta teh Mang Kurip.
Ingatkeun ku Jangkurip sabab eta hal gede gunana. Lamun anak kincu urang jaga aya nu ngaganggu ku siluman eta gampang usirna, sebut ngaran rajana pasti kabur. Temal Aki Antri bari imut. Anjeunna bingah ngadangu jawaban Mangkurip anu bener-bener yakin apal sakali ngadenge oge. Syukur teuing kanyahoan geuning Rusiahna ayeuna mah. Jadi nu ngaku-ngaku Arjuna teh nipu malulunya Aki. Dan nu nya nama siluman geuning. Bioon milu nyarita hatena asa sugema ngadenge kitu teh. Nya bener nyanyi. Siluman eta teh ngan rajana ieu mah siluman ge. Jawab Aki Antri ngajelaskeun deui. Geus kitu mah tiluan ngarasa bunga sabab anu katukang-tukang matak bingung kiwari kagua Rusiahna. Panuju teuing teu burung beunang Rusiahna nya ki. Nuhun atuh ari kitu mah muga-muga we kahareupna ulah aya di Pancabahaya. Manehna kedah kumaha urang teh ki? Mangkurip nanya deui. Ya teu hese ayeuna mah Jangkurip. Ieu we Aki rek balik heula ka imah hayang deuleu. Isukan urang ngamimitian ngajalankeun akal tareka. Urang puasa keur nguatkeun batin. Nyieun benteng dina jiwa ngantang tuh. Engke sore Aki rek ka dieu heula urang mitemean ngarah Abdol kitu tah. Kumuhun mangga atuh ki diantos ku abdi. Temal Mangkurip bungaheun. Tah. Ayeuna Aki marek balik heula. Pek geura sasadiaan. Cek Aki Antri bari tuluy nangtung geus hayang heureuh cigana teh. Lantaran geus capek teuing atuh geus kitu mah tuluy balik. Dijajabkeun ku Mangkurip nepi kaburuan sanggeus Aki Antri balik bioon jeung Mangkurip dariuk ditepas. Duanana ngarasa rugina hatena lantaran sagala rupa nu direncanakeun geus laksana. Kaayaan di luar beuki caang ngebrak panon poe nyerelek beuki luhur. Lembur Cibonteng asa hegar jeung matak betah. Teu mata keung teuing malah mah asa haneuteun da kadenge aya nu dinutu. Sora lisung meni ngalentrung ditemalan ku kongkorongokna hayam jago. Sakapeung kadenge sora doma nu pating berele atawa sapi nu disada di kandangna. Beulah kader kadenge budak eak-eakan keur arulin bangun gumbiranakeun. Dina kaayaan kitu beulah kidul aya nu leumpang bangun tenang. Hiji aki-aki nu geus rada bongkok tapi cangker keneh. Oreng Aki Sahlan anu ngarasa panasaran. Manehna teu bisa sare najan peuting tadi tas ngarona oge. Da ngadenge beja ti barudak. Yen tadi aya Aki Antri ngaliwat atuh buru-buru turun ti imahna ngajugjug ka imah Mangkurip. Teu loba nu dipikir hayang buru-buru nyaho teh. Hayang nyaho aing mah. Narek naon nupangnya Aki Antri los-los kanu jauh teh. Naon maksudna mimilu jeung kareta siluman? Aing mah moal geunah hate mun nyaho maksudna teh bising matak cilaka kana dirina. Sabab bisa jabati Aki Antri aya nu sejen milu kana kareta. Malah asa matak leuwas ieu mah hate teh sesebelakan wae. Buah-buah bahjilun jeung jang ading teh cilaka. Kitu cek hate Bang Aki Sahlan. Bari tuluy leumpang kunang iteuk hatena teu tentrem lantaran inget ka bahjilun jeung ading. Nu marilu kana kareta emas ngajugjug ka nagara siluman. Hal ieu teh jadi pikiran keur Aki Sahlan lantaran ngan manehna nu nyaho kana kajadian eta. Mun aya nu cilaka teh bisi katempuhan. Beuki lila beuki deukeut ka imah Mangkurip antuk namah nepi kaburuan. Breh nempo nu dariuk ditepas bangun nu keur guntreng badami. Puguh Aki Sahlan bungaheun da pribumi aya di imahna geuwat uluk salam. Punten ieu teh keur naraon Jangkurip? Cenah bari melong ka jero. Mangkurip jeung bioon ngareret kaluar breh aya Aki Sahlan. Atuh duanana rada reuwas ngan untung teu keur ngabadamikeun urusan tadi, jadi moal kadengeun ku Aki Sahlan. Hoi, Aki Sahlan mangga geuning. Ki, mangga cali ki. Nuhun ujang. Punten Aki teh ngaganggu ye. Kalacat Aki Sahlan unggah. Dek diuk dina palupuh deukeut Bang Barung nyarane kana bili. Sawios-wios ki dah kabeneran abdi ge keur salse. Nah, geuning wayah kieu geus udar ider deui ki. Nah, teu kulem apan sapeuting jeput harita teh ngarona. Pantes nama tunuh. Cik Mangkurip bari ngagilirkeun silana nyang hareupan Aki Sahlan. Teu tunuh Aki mah digolerkeun ge nyileuk wae Jangkurip. Lantaran hate teh teu tentrem, pipikiran kumaha yang bae kanu teu pugu.
Jeung deui aki teh tas ngarasa panasaran ieu teh beda tadi teh ngadenge barudak nyebutkeun yen aya aki antri cenah ngaliwat. Barang ditegaskeun pajarkeun teh ka dieu cenah. Nah nya teh jang, ka mana ayeuna aki antrina? Ceuk Aki Sahlan meuni teu sabar. Langsung nanyakeun kana pokok pangkalna. Oh, kitu hanya kal atuh. Neme pisan mulih bieu, memang bener aya ka dieu, malah mah lila ngobrol bari ngaleueut. Anaina mah geus parantos mulih deui ka bumina. Capek saurna teh bade reureuh heula, jawab Mang Kurip bangun heran. Panon rada ngariuk ka Bioon reuwaseun bisi Aki Sahlan nanyakeun perkara tadi. Uluh, hanya kal teuing atunya puguh hayang yakin aki teh naha, tas di mana sanyana teh, jeung deui kumaha kaayaan ayeuna? Salamet Ki. Teu kirang sabios-bios malih majag-jag we sapertos biasa, bisa sabihara sabihari. Nya syukur ari salamet mah. Kumaha cenah? Hasil maksudna teh henteu? Heuh hasilna teh. Hasil maksudna teh kumaha maksudna teh? Hasil gitu maksudna teh. Menang naon di nagara siluman teh. Sabab aki teh kacida melangna bisi ngajan teu beres, bisi matak nilakakeun kana dirina atawa ka diri batur. Cing kumaha lalakonna ujang? Aki Sahlan jiga nu maksa. Hayang buru-buru nyaho kana kaayaan Aki Antri. Atuh bingungeun Mang Kurip ge lantaran teu nyaho pijawabeun. Dari kudu diterangkeun usahnya namah teu wasa da puguh keur dirusiahkeun, keur dibuni-buni hayang ulah katohyan batur. Hidup atuh Ki. Da teu nyarioskeun perkawis eta tadi teh ngan saukur ngobrolkeun pangalaman nu biasa we ngeunaan hirup sapopoe. Ari hasil ti nagara siluman mah teu terang. Nya taroskeun we ka jenisna ngan ulah ayeuna hawatos bilih capeun da tadi ge bangun limpe. Waduh, hanya kala pisannya doh. Aki Sahlan ngahuleng tuluy kerung, panon melong ka beulah kulon neuteup ka lemah kapalebah imah Aki Antri nu kahalangan ku tatangkalan jeung kahalangan ku imah-imah sejen. Harita para mitra sadaya Mang Kurip tuluy nyarita. Nah, aya naon atuh Ki katinggalna dina snaker? Mang Kurip jadi panasaran. Hayang nyaho kana maksud Aki Sahlan usanyana. Iho kitu. Hayang nyaho kana lalakon Aki Antri. Sabab kieu Jang Kurip aki teh tadi teh kadatangan ku biangna Jang Ading. Nu nanyakeun ngeunaan Jang Ading. Nya ka mana cenah sabab peuting teh babarengan jeung Bajilun ari ayeuna Bajilun. Kitu aya tak kitu Jang Kurip. Ceuk Aki Sahlan kapaksa nerangkeun pamaksudanana. Lantaran nepi kadanget harita oge, can aya bejana ngeunaan Bajilun jeung Ading, malah Mang Kurip ge kakara sadar. Yen geus lila teu kadatangan sobat-sobatna, da biasa mah wanci kitu teh sok pating kurutak datang, tapi ayeuna teu aya. Nah ka mana atunya buah-buah arinit kanu jauh. Da ti heula teh ngadenge beja rek neangan nyinining cenah najan kanu jauh oge moal burung disusu. Tapi da teu aya bebeja heula ayeuna mah, ceuk Mang Kurip mimiti daria deui. Da melang ka sobatna nu dua. Nya da biasana mah wayah kieu teh sok pating karelol ka dieu teh. Ieu mah ti kamari teu aya datang, nah ka mana atunya? Bioon milu reuwas. Manehna kakara inget ka sobat salakina nu teu aya tembong. Ih, da teuing aki ge da teu nyaho. Aki Sahlan jiga nu asa-asa. Satadi marek ngabejakeun kajadian peuting tadi asa can panceg mun teu ngariung jeung Aki Antri. Ih, na kamara na atunya na geus teu diteang ka bumi ka Bajilun. Bubis diteang ka Bajilun jeung deui kumaha cenah ceuk indungna Jang Ading teh Ki? Acan ku aki teh janji teang ka imah Bajilun sabab teu aya waktu. Ngan ku indung Jang Ading geus tapi panto jeung janela teh cenah narutup. Jeung digero-gero teh caya nu nemalan, jadi geus yakin Bajilun teh teu aya. Malah Jang Ading ge ti kamari taya mulang-mulang cenah tak kitu ceuk indungna Jang Ading teh Jang Kurip. Aki Sahlan nerangkeun kaayaan Ading jeung Bajilun nu danget harita can kanyahoan pernasibanana. Atuh meningah huleng Mang Kurip jeung Bioon kakara harita ngadenge sobatna leungit. Jeung inditna teu kanyahoan jempe-jempe. Teu aya nu cacarita masing-masing umar sawangan ngalamun kanu teu puguh. Nyoba-nyoba neguh kana kaayaan Bajilun, sakapeung disangka nyaba, sakapeung disangka can harudang. Ngan Aki Sahlan nu nyaho,
nunyaho teh ngan bae sawanganana jadi ditujukeun kana goreng. Sok sieun Bah Jilun jeung ading cilaka lantaran aki antri geus aya bejana mulang. Ari Bah Jilun jeung ading mah taya beja-bejana acan. Hal ieu matak bingung matak salempang mikiranana, tapi rek ngabejakeun basa keur inditna. Aki Sahlan teu wani inget keneh kana amanat Bah Jilun yen ulah diuar-uar. Kumaha atuh ayeuna ki kuring jadi bingung, ya kumikiran pun anak geus lieur ari ayeuna kalah ka aya beja kitu. Ceuk Mang Kurip sanggeus rada lila panon melong ka Aki Sahlan. Nya teuing atuh Jang Kurip aki ge bingung, nganggung bisa mah yang tepung jeung Aki Andri na kumaha atuh nya? Jawab Aki Sahlan. Mang Kurip rada teu kaharti akhirna mah jep-jempe. Pok Bioon milu nyarita kawas teu sabar hayang geura nyaho kana nasib nu duaan. Tanyakeun atuh ki ka Aki Santri ngan ulah ayeuna. Hawatos ka Aki Antri nu capeun da rek leleson cenah. Keun bae atuh rek ditanyakeun ku Aki ka ditu. Ayeuna mah rek balik heulakeun ke pada asa rek nempungan anjeunna. Ceuk Aki Sahlan bari tuluy turun kana golodom. Maksudna mah rek balik deui. Nya mangga atuh ki muhun kitu we lah. Engke taroskeun we ka Aki Antri susuganan anjeunna uninga. Jawab Mang Kurip bangun handeuh. Tah, nya kitu we nya Jangnya. Mangga ki mangga. Leos Aki Sahlan ini. Lengkah jiga nu limpe para mitra. Maksudna henteu laksana hayang tepung jeung Aki Antri. Hatena kalah kabeuki teu puguh lantaran nasib Bah Jilun jeung ading can kanyahoan. Ari rek dibejakeun sanyana bisi matak ribut jeung teu puguh ari can tepung jeung Aki Antri. Atuh akhirna ngaleos balik ka imahna kalayan janji dina hatena yen engke pasosore rek nepungan ka Aki Antri. Ari Mang Kurip jeung Bioon harita teh ngaharulang duaan. Pikiran jadi pabaliut teu puguh kumikiran anakna nu geus kacida beuratna. Ari ayeuna bet aya deui pikiran nu puguh we matak bingung lila-lila pok Bioon nyarita deui. Kumaha wae urang teh atuh Mang Kurip, Kang Kurip asa jadi teu puguh ku pikiran teh. Asa namahan riweuh. Urang teh moal kaur tenang sok aya-aya wae. Wai maneh nyarita teh ke jeung Mang sagala. Poho nu matak. Keun bae lah on. Urang pasrahkeun we kanu Maha Kawasa. Ayeuna mah urang mikiran pagawean nu geus puguh wae heula. Urang sasadiaan keur puasa isu. Jeung di akang mah tuluh lah ti kamari can sare geus we lah. Anggap eueuh nanaon we ngarah teu lieur kana sira. Yu buru-buru ka imah bisi aya deui semah. Moal kaur tenang atuh iki wae mah. Jawab Mang Kurip. Bari tuluy nangtung asup ka jero imah. Bioon ge teu ngomong deui. Tuluy nuturkeun bru panto tengah ditutupkeun malah mah ditulakan ngarah teu aya nu bisa muka. Geus kitu mah jep-jempe duanana ngaguhar sare sabab di kamari teu sare sakarejep-karejep acan di imah Mang Kurip sim. Para mitra kaum dang, kaayaan beuki lila beuki beurang panon poe ngarayap beuki kaluhur. Malah akhirna mah tepi kana tengahna panas asa beuki namahan. Harita wanci manceran lemur Cibonteng beuki hegar. Langit lenglang taya aling-aling bersih matak pika betahun. Jalma-jalma pengisi lemur Cibonteng geus mimiti daratang ti pagaweanana. Barudak tukang ngarit geus loba nu balik terus arulin di buruan. Ucing-ucingan atawa ngadu jangkrik aya ge nu ngaheureuikeun, ngaheureuikeun pangal, ulin pangal maksudna urang teh. Main pangal. Dina kaayaan kitu di imah Aki Antri katempo aya nu diuk sorangan horeng Aki Antri nu kakararengse salat lohor. Sabada sare sakedeung harita teh sabab teu bisa sare tibra da inget bae kana tugas nu bakal dilaksanakeun. Barang keur ngajentul sorangan kurunyung aya nu datang horeng teh Aki Sahlan nu sarua geus teu sabar hayang geura tepung jeung Aki Antri nu tadina rek nepungan bada asar nepi ka wanci lohor geus kurunyung. Waktu CF di para mitra lah.